bagja kamayangan adi akang ngarai Pati Prabandali lan Senopati hiji oge Senopati dua anu payus dipiagul dina mangsana kiwari coba kahareup geserkeun korsina diukna satata ujung akang rai coba kahareup diukna mangsing parek bagea sataka sadatang awak maneh yap ka dieu adi akang rai hayo ka dieu coba kahareup satata jeung akang kapayun Gusti Patih ulah nuhun edaten sanika ya ka dieu napi pembagi kaulah pun Prabandali nyangakeun semua pangabaktos kahuyung salira mugi janten kabingahan ditarima semua pangabakti awak maneh kulaha hatur nuhun Gusti kali perkawis dia terupinanten darwe kaluputan boh beli kaulah kirang tata kirang titi duduga peryogat saloguk tebih tina kasopanan nyungkeun dihapunten pada saling malum dina bab kasalahan saling hapunten we kula atuh sabalikna kaula oge rek mentah hampura kanu jadi adi maklum kaula ge rumah sahaok kadua gaplok bentik suruh balas nunjuk sapetang balas miwarang kanu jadi adi hampura akang ngerahay hampura akang ngerahay sami-sami ngira atuh kaping 3 ieu teh aya pikeun naon jeung hinga kapulut marganing tanagi emutan larapati kasangakeun ya keheula itu si gondrong ka dieu kapayun coba kahareup reksa adi akang reksa kapayun kula ka dieu ulah ngalenggut wae ulah nunutan wae ka dieu kapayun nyuhun Gusti aduh unyuk sumangga kaula pun durga reksa bade nyangakeun sebuah pangabaktos ka unyuk salira ditarima sembah pangabakti awak maneh atuh kali perkawis abdi oge nyungkeun dihapunten boh pilih abdi ngaweat teh kitu we nyungkeun transferan nya ingat tenan naon ari kitu we sungguh dadunungan ieu mah bageur kana bonus teh bageur berehan nya atuh teu hilap ka Kakang Patih oge bade nyangakeun mah pangabaktos ka ditarima kiadi nyuhun atuh ieu teh aya pikeun naon usia sakurareuwas ieu teh heula itu si dugul ka dieu kapayun nya renta ka dieu kahareup renta kapayun itu punuk sugan teh batu bacan ka dieu ka dieu adi ka dieu kapayun sok nya hatur nuhun saketika bingahan unyuk sumangga disim abdi punten ta alias Lionel Messi bade nyangakeun semah pangabaktos ka unyuk salira eta sorang ditarima semah pangabakti awak maneh hatur thank you make jeung apal thank you sagala naon thank you teh eta sato anu sok di laut penyu eta mah jauh-jauh thank you aya atuh abdi oge bade neda dihapunten boh pilih abdi teh nyusaheun gitu hapunten hanterai
Namposi dan tate asa ningali doger monyet. Amit. Kari masang saron silung. Kari mawa tukang saron maneh mah geus. Ya, saron hiji we. Tukang pasrek we kitu-kitu. Ya, dirantai we. Atuh ieu teh aya pikeun saeun naon Gusti asa kurang reuas ieu teh. Tara-tara. Kula ngangkir linggih lain dina wanci anu mustari. Ya. Memang kaula ge lain ngondang lain dina mangsa anu utama adi. Lurus. Atuh saperkara dina mangsa kiwari. Nagara urang pulau Madati geraya dina pasir kamiskinan. Sagara kasusahan. Lurus paduka. Wabah jeung musibah di mana-mana. Gunung Bitu, laut ngabudah memang eta geus jadi ibarat mah geus jadi tradisi di negara urang ti waktu kawahan. Beki dia asa nyeri hate ningali kerajaan anu sakitu subur makmur kemaripan nepi ka rusak ieu adi. Memang lamun dipikir dibolak-balik disasar dirasa ras kaula teh hiji raja payus mikiran nagara. Payus mikiran rahayat anu paburantak. Gering di mana-mana penyakit anu maha wabah anu ngahakan korban. Adi akan ngeraih ulah ayeuna rek menta katerangan sakumaha tugas anu dibikeun kamari. Naha maneh geus manggih lamun ubar-ubar naon pikeun ngabasmi panyak anu aya di nagara. Teu nyangka geuning teu sangka sing horeng kieu jadina. Coba kula menta katerangan tinu jadi adi. Lamun ubar-ubar naon, lamun neangan ka mana? Sugan atuh di dieu Kang. Di mana? Ieu di Pasir Jambu sugan aya ubar kitu. Ya Manawi ibaya lanongna. Mamanawian. Ih, kaula ge teu apal atuh. Dah. Hapunten Gusti. Kumaha? Para luna rutus gunung palias naraja kalas ingis batan laut hidis. Yo. Coba kula minta kacangan. Nah, mana geus mangi ubarna atawa acan? Ha? Coba. Ampun para luna. Kaula ti kamari ti mangkukna. Milari ieu ubar kakitu lapur kakalen uleh kawetan teu aya kakulon leuweung. Wah. Teu mangi. Aet. Coba senopati hiji kula menta katerangan. Coba sekretaris hiji kayaknya. Aduh, sami wonten da abdi oge ka ditu ka dieu teh ieu we sareng pun lanceuk Waleh. di pilarian ka Pasir Waru kalakah teu aya kitu we. Teu aya waleh. Sugan tanyakeun ka dukun anu lepus. Nu mawi kitu dukun mah dukun dipapai ku abdi teh. Paranormal. Ka paranormal teh ku abdi ditaroskeun naha naon piubareunana kana panyakit wabah jeung musibah anu mahabu dina wangkit kiwari. Kumaha jawabna? Poek cenah. Walah. Ceuk saha? Saur dukun. Dukun cenah da bu. Dukun di Pasir Waru ampun cenah. Dukun teu metu we soalna.
Teuing emang teu nyaho, teuing emang wingcan mayar harita teh. Yang mati lampu poek. Bisa Tapi kumaha kaayaan masyarakat Wangkit Kiwari? Walah, wah, hawatos pisan Gusti. awatos burukan. Anu parantos ku abdi dilaporkeun dina mangsa kamari sore geuningan. Kumaha? Ayeuna para seniman teh eueuh manggung ceuk paribasana mah. Dan nu hajatna teh teu barogaeun duit. Bujang-bujang diingan nanggap seni eta. Bujang-bujang nanggap seni yang dahar sapopoe oge hese. Meji komik kosong. Meji kombe kosong. Ayeuna mah seniman-seniman oge banting setir kana jual beli. Jual beli naon? Jual kenang, beli beas. Iya, teh jeung nyata. Dalang mah ngajual benok gitu. Wayang teh di jarwalan. Biasa sampurit sapotong. Nyesana teh sampurit we sapotong. Sinen mah sinen ngajual gelungna. Jual gelung. Lipstik mah dijual itu segala rupa. Bulu mata palsu leungit. Heeh. Berukan teh. Anu untung mah eta tukang bohong. Naon tukang bohong? Kapan gitu bohong gedena teh dijual geura. Oh, di kilo. Mahal teh. Menang sabaraha juta eta teh. Ya jaba paru. Padahal anu batur nu dununganana eta teh. Leungit teh kok. Da kitu eta tina kalangan seniman. Ya, raripuh berukan teh. Raripuh Gusti. Kaduana ieu teh aya sababaraha hiji profesi anu dipandang penting di kalangan masyarakat. Naon? Cobi. Salah sawiosna teh guru. Oh, nya guru leres. Guru teh hawatos ayeuna mah alah pan diajar teh online keneh ayeuna mah. Ya, dari. Daring teh. Ya. Heeh. Barang-barang dari teh. Ari daring teh naon? Dalam jaringan. Dalam jaringan eta singkatan. Sugan teh rek heureuy moal. Acan. Kewe, ieu mah dalang dinas. Dinas. Ieu mah baku. Serius. Tah kitu guru ayeuna teh kahiji gaji leutik. Anu kaduana unggal poe kudu meuli kuota. Balik kota. Nutup HP. Kabeli kuota HP-na teu boga geura. Nya teh. Komo di Oh, lembur mah. da HP-na digandekeun. Kuku we atuh da sagala butuh. Nah sia teh ngomongkeun guru ngomongkeun aing. Nah HP digadekeun kitu. Lain digadekeun rusak, rusak pamajikan. LCD na. Naha, peda uing teh ti isuk jedur nepi ka sore teh dari kitu we mencrong ku kumul. Oh, nya teh kitu. Ari balik-balik didagor ku panci. HP didudut dibalangkeun. Untung HP menang mau. Paingan atuh ruksak teu barokah. Paingan meni eueuh sedih-sedihna. Moal sedih da ladang maok mah lamun rusaknya maok deui gampang aing mah. Ulah kitu ieu, amit-amit. Wapau. Dah kitu. Ayeuna tenaga pendidikan teh aduh ampun Gusti. Kumaha kayaan generasi ngora. Alah generasi ngora beuki dieu teh beuki hancur Gusti. Beki Sedengkeun ceuk paribas generasi ngora teh tulang punggung hayam, tulang punggung bangsa. bangsa lain Eta. hayam mah eueuh tonggongan. Heeh. Datara dikerok hayam. Tulang punggung bangsa ceuk paripaosna. Hari-hari ayeuna mah siswa-siswi teh alah caramplakna naudzubillahi min dzalik. Nataku teteh. Ayeuna oge nuturkeun we bahasa Sunda diancur-ancurkeun, Beki awut-awutan. diawut-awutkeun. Pada ari di Sunda mah aya undak usuk basa ngaranna teh. Maksudna mah hayang gaul tadi. Ari undak usuk basa teh naon? Eta teh aturan. Aturan. Aturan anu ngiket.
jadi beda bahasa yang kadiri sorangan jeung kabatur Aya eta teh ajangan. ngadaban ngaranna teh. Aya ajanganan. Oh, kitu teh. Heeh. Model yang pribadi mah rorompok imah teh. Nya. Lamun yang batur bumi Bumi. tah kitu. Ya. Lamun yang batur sumping yang diri sorangan dongkap. Dongkap sok pasti. Eta teh di generasi ngora mah geus leungit. Wah, Ari di generasi ngora nu ayana naon wae eta we anjing jeung goblok. wah nya bagong. Ibaratna geus jadi titik koma kata mah tanah seru we. Naon tanah seru? Bagong baituna teh. Ya bener. Contona kumaha? Oh kitu dengan aya nama budak murah teh. Di mana goblok? Di kalir anjing cenah. Tah tingali urang dieu sadeuri berarti ngarumasakeun maneh karari itu sapopoena teh. Ulah. Ieu mah panggeuing diri jeung panggeuing ka batur. Urang sama-sama we. Urang sama-sama we. Sababan urang teh generasi ngora. Nya atuh. Kudu ngalestarikeun basa. Gitu. Ari bahasa teh nyaeta budaya anu pangkolotna. Pangkolotna. Matak ceuk paripaos ka pungkur masna. Di mana rusak basana tangtu rusak budayana. Di mana budayana geus rusak hancur bangsana. Tah ayeuna kabukti kitu. Ayeuna kalangan generasi ngora basa geus awut-awutan anjing jeung goblok. Gariha. Kata mah deui ayeuna kalangan luhur oge para pejabat para petinggi teu areling kana basana. Teu nyontoan. Kadang-kadang lisan jeung hate jeung pikiran teh teu ngahiji teu sajalur. Teu manunggal. Teu manunggal. Contona kumaha? Contona kieu. Ayeuna mah gendingan pejabat rek nyalonkeun teh kampanye kaunggal desa. Nu gelo diajak seuri. Nu gelo diajak ngobrol. Kadak-kadak somea. Oh ngadak-ngadak someah dibere duit mah itu ieu jang modal jang anu. Ya. Tapi di jero hatena mah eta teh aya kahayangna. Nya. Aya hate kadua leutik hayang dicolok. Ari lebah geus dicolok, colok anu kaluarna teh orai kadut. Naon ari kadut teh? Naon maksudna? Heuh teu sesuai jeung janjina. Nya. Di mana kampanye mah pan kitu janjina teh aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Ya. Di mana geus jadi we ngajedog di kursi kalah ka kitu we culang cileung neangan palingeun. Ya, eta. Laras teh. Nya. Di mana eta teh? Di negara batur, negara urang mah adem ayem. Adem negara we. Teu kitu negara urang mah sugan di negara urang aya nu korupsi. Eueuh nu ngaku maksudna. Kapanggih mah loba ngan disumput-sumput eta teh. Kalah nyerengeh. Heeh matak baheula mah aya ningan ucing sumput. Dah. Ucing teh sifatna nu batur oge dihakan. Kumaha we najaga saweran sinen dibawa dengan kunayaga mata kitu lah kirang-kirang. Kurang-kurang nama. Benernya ari kitu teh mah. Terus kumaha? Duh. Kata madai teh hapunten Gusti. Kumaha? Kumaha teteh? Sababaraha waktu kapengker apa nuju rame-rame na bantuan sosial. Bansos. Eta bansos teh nya sumuhun. Aya nu ngaranna BLT mah teuing singkatanna teh aing mah teu ngarti. Bantuan lieur. Kumaha bantuan sosial? Seueur laporan ka abdi gitunya ieu mah bantuan sosial teh teu dugi kanu hakna. Ya, teu. Teu nyangsang. Raja nepi teh geus diparotongan majarkeun teh uang denger. Barijeng teh satengah-tengah na acan teteh. Barijeng dipotongna teh leuwih ti 50%. Ya, Paneta teh ngadoreksakeun. sarojeng megatkeun ti koro. Sarua jeung megatkeun ti koro batur nu kitu teh. Bener euy. Ayeuna RT jeung RW teh katudingan. Barukan. Katudingan naon? Da eta nepina teh ka dulur-dulurna we hungkul. Tempuhan jadi.
Benar. Khawatir. Oh gitu teh sumuhun. Ya gitu. Ceuk saha ceuk abdi demi Allah sumpana teh amit. Naik di bawah. Lu sugan teh teu kitunya kaayaan di handap ada zaman wabah ieu mah masyarakat leutik teh kadempet ceuk paribasana mah Gepeng. gepeng. Karunya oge nya kitu marukana kata mah deui neangan gawe teh hese ayeuna mah Lapangan kerja sempit. hese ayeuna mah jeung paribasana saacan gawe teh kudu beunghar heula Bengar heula. sabab kudu aya leuleueur Bener. nya Kudu aya Ari registrasi. baheula mah pan leuleueur teh kudu susurumputan di handapkeun meja. Ya, di bawah meja. Ayeuna mah geus kumawani leuleueur teh disangakeun teh di luhur meja. Malah ka dieu keuna teh mejana dijual geura. Dipake leuleueur oge mejana. Dipake leuleueur. Heuh Gusti nu agung nepi ka kitu. Eta teh di mana? Oh di Nagara Batur. Di Batur ya. Lain di negara urang mah negara urang mah subur makmur apanan. Repeh rapi di urang mah. Bener ari maneh ayeuna gawe teh naon sampingan kitu we abdi mah upami aya pagelaran wayang sok milu eta teh kukurilingan. Oh naon teh kukuringan teh? Ngalokan maneh teh sanes Naon atuh? ngendangan sanes ngarebab sanes komo eta kuku petot mah moal bisa. Nah maneh naon atuh eta nutur-nutur di pagelaran wayang teh eta we uing mah sok kukurilingan di penonton di mana aya nu lengah paok dompetna Eta copet tuh kitu mah ngaranna. sugan teh lain bangsat teh Bangsat. nepi ka kitu Jawa. tah kitu Gusti kaayaan anu dihandap teh estuning sadayana pada prihatin ngalih Gusti. Coba kula nyewit kulit mon sorot getih maneh duaan. Perkawis naon Gusti. Nah teuing lamun urang disangka ngaganggu manusia, da manusia leuwih ti heula ngaganggu urang atuh. Itu nu milucaana mah da. Maksudna kumaha? Na ari akang tara nonton YouTube. Apanan ayeuna mah manusia teh ngahajaneangan juri geuningan Dikontenkeun hati. dikontenkeun diduitkeun mah aya penampakan pocong diupload ke sosial media tungtungna viral. Ya jeung pocong teh di bawah buku. Paneta teh ngaganggu bangsa jin nu kitu teh. Ngaganggu manehna nu bieu. Ari di temongan kalakah lumpat geuningan. Kalau babacaan ini. Ari kitu. Anu kaduana bangsa jin oge ayeuna teh jadi paneumleuhan ari akang. Ih, burukan teh. Maksudna kumaha? Aluh ieu mah kampungan pisan. Mudik. Paneumleuhan kumaha? Ieu aya nu mabok, aya nu judi, minuman keras, ceuk paribasana eta teh kalakuan setan. Oh, Kantos akang ngadangu kitu? Pernah tak kitu. pernah teh. Cenah manusia kitu teh tah anu mabok eta teh pagawean setan, urutan setan cenah. Ya. Tah ayeuna kaula rek nanya naha akang kungsi ningali aya pocong sesolontoran leumpangna gara-gara minuman keras. Benar aku kitu. Eueuh dah. Eueuh tah eta. Pura-pura juga kayak botol. Naha akang kantos ningali juring mapai galengan sawah bari mawa TV anu batur meunang mao. Eueuh kalakuan saha nu kitu? Manusia. Eta geuning eta. Ya, aya kuntilanak jual diri. Aya kuntilanak jual diri jadi PSK da eueuh atuh. Ari nu kitu saha? Manusia. Eta geuning eta. Manusia.
Ya, benar. Nya kita bener Gusti kitu tah. Tapi bener oge sumuhun bangsa jin setan jeung sajabana ayeuna teh suning jadi pandemleuhan hungkul. Jadi pasirna tuduhan itu ieu sagala rupa. Kabeh we eta mah kalakuan goreng teh eta teh kalakuan setan cenah. Ya. Heueuh can aya ka ciri setan nyumput di handapeun kasur pedah sare jeung pamajikan batur. Setan mah tara culas. Kalakuan saha nu kitu? Manusia. Ya, benar. Heeh. Pang-pangna nayaga tah nu kitu teh. Ya. Komo barudak isbin mah kucing hungkul. Da di kosanana loba kopi teh di mana? Marukana. Di kosan beresna beuh teh naon marukana. Cau jeung tangkal-tangkalna. Tapi bener oge. Kata mah deui aya abdi mah lamun kalem manusia diparengkeun hayang ulin ka Ciwidey. Nah, habat ka aya ka Ciwidey. Heeh dina Google we nempo teh loba stroberi ningan. Loba kebon teh. Ngan cenah mah di Ciwidey teh hareudang. Harudang naonana? Hareudang ceuk saha? Marukana. Hareudang nepi ka ngahod-hod kieu dalang oge atuh. Nepi ka termo. Ini kedung munut iris. Dalang oge nepi ka disimut ningan. Mut teh. Hayang ulin ka Ciwidey sumuhun. Ya. Da abdi teh kapungkur gaduh popotongan. Hei, teu sangka. Urang mana? Urang Pasir Waru, Urang Pasir Waru. Tukang naon? tukang rujak bebek. Oh, tukang rujak bebek geuning. Ngaranna saha? Ngaranna teh Cu Eti harita teh. Ceeti teh. Oh. Oh kitu. Sumuhun keur meujeuhna we harita keur meujeuhna benteng kitu. Kabengbat ari mulak geuning. Keur harita mah da keur buta tulang buta daging ceuk paribasana mah. Tunggul dirarung catang dirumpak. Heeh. Ah nah teh. Keur benteng kene baheula. Minang video callan Komo we unggal wengi video callan. Video callan. halus atuh. Bari mau poek. Sanggup apa henteu awak maneh coba kula minta katerangan. Cobi kula. Waduh. Cowe sanggupan Nya. proyek gede ieu teh. Sugan we atuh. Sugan jeung sugan di bekalan teh gede. Sugan jeung sugan urang di ditu di lembur manusia teh bisa ngasaan hotel bintang 5 ini kan. Ya bener. Loba katelahna geuningan. Uing mah yang sare teh di eta we di Oyo atau Redors. Seueur di Ciwidey mata. Bener loba di dieu mah. Loba di daerah tiris mah meureunan. Tapi lagi sareueur di dieu mah. Loba pila meureunan di Ciwidey mah lah Aya geus. syariah we. Kudu hari uang. Bari ngeueum. Bari Ngeueumna teh di cai tiis ngeueumna teh. cai haneut. Heeh cai haneut moal kolak teh dengan. Aya di keum aya murungkut. Bari ngahuap strawberry. Kitu-kitu bake kok we aya bakakak. Bakakak hayam. Kakak hayam. Kitu-kitu sate domba we. Sate domba. Lamun eueuh sate domba nya teu nanaon gurame asam manis oge. Kitu-kitu. Lamun eueuh gurame asam manis teu nanaon ngaliwat oge asal aya jengkol jeung peuteui. Kepiting asam lambung we tah. Lamun teu aya nasi liwet jeung sajabana atos artosna hunggul wios. Ya naon we. Lain akang mun nibaceok ieu panggung ieu mah. Ieu mah dibaca. Lamun ngajedog wae da tiris atuh. Kudu loba ngomong. Ieu mah ngabrang-brangkeun di dieu teh. Bang mah teh asup angin teuing. Meh teu asup anjing, angin. Sanggup apa henteu coba kula minta katerangan. Dah. Ujung hingga kapunut markaning tanah ki emutan rapati kasangak. Sanggup Allah sangem. Dinten mana kaula kedah mios. ulah diisu pagetokeun ayeuna ini cigera ini pragera lumampah rai
gerah teangan ubar jangan jahit katunggaraan masyarakat dina wangkit kiwari. Diestokeun pokona mah asal ulah hilap transferanana sumuhun katami bonus wae mah da bejana di lembur manusia mah loba jajaneun. Dagang. Aya seueur. Rupa-rupa aya cilung geuningan. Naon ai cilung? Aci digulung, Oh, aya cireng, cireng naon cireng? aci digoreng, Anehnya. aya cilok, Naon cilok? bujur dicolok. Aci lain bujur. Aci dicolok. Eta maksudnya. Aci dicolok dah eta. Tujur lok gitu. Penasaran abdi mah jeung sugan di lembur manusia aya nu leuwih geulis batan ceeti Ya, loba mahabu. Seueur eta da. cenah mah loba rangda di lembur manusia Oh, mah eta ku apalan. Randa tua teh dengan. randa karatan Anak teh biayaaneun. sanggup dinten ayeuna kaula premios kaula teh nadawi diwe bade ngabantu sejumlah pasukan bawa 2 kompi pasukan. Wah, Nu timalan sae. eta we ulah hilap elopna gitu jemput we pokona mah di pengkolan sumuhun pengkolan eta we Cisonari gitu jemputna. Sonari. Beras kahituna teh urang katol. Sacanto teh urang kasadu heula kadinya. Disadu ka soreang. Soreang asup tol. Di tol teh keluar we. Keluar di mana? Keluar teh di Australia. Wah, atuh jauh. Jauh-jauh atuh. Tapi Australia. Laba sekalo senyum. Dah kitu musik. Bujeng hingga kapunut marganing tanagi emutan narapati manganyangakeun margi ieu teh parantos janten hiji kawajiban kanggo jisim abdi salaku wakil rahayat. Tenan. Bener, wakil rahayat di mana ngaranna wakil eta teh kudu bisa ngawakilan. Lain ngawakilan beungharna tapi ngawakilan peurih jeung nyerina rakyat kumaha. Ayeuna mudah-mudahan perjuangan tur pangorbanan kaula dina mangsana nyiarupi ubareun pikeun warga masyarakat negeri nagara ieu mudah-mudahan we kaula teh tiasa ngabantun ubar anu manyur gitu. Amin. Tak kinten-kinten bila ieu mah kitu aya ilapat tadi salira sasauran teh upami lembur manusia teh da lega gitu aya Ciwidey Banjaran pedituna Majalaya mah ranca ekek mah Sapan. ranca ekek teh eta vokalis hareudang Aya di dieu. aya ka dieu itu aya di poker Ieu di dieu aya. Karanca aek. kata mah deui ieu teh Gusti milih nyasab di ditu teh Nya. sumuhun da ayeuna koneksi atawa sinyal teh can merata bilih di lembur manusia di ditu macan bisa muka Google Map gitu. Ya milik sial. Upama teu salah lembur manusia ngaranna teh Kerajaan Amartapura. Amarta. Saha rajana? Rajana teh nyaeta Yudhistira. Oh, eta gede. Kira. Asa pernah ngadenge ngaran Yudhistira teh? Memang eta teh Pandawa. Tah. Cikal eta. Oh, nya Pandawa teh eta. Naon? Naon Pandawa teh? Pandawa teh anak 5 lalaki hungkul. Oh, bener. Disebutna teh Pandawa. Pandawa lamun lalaki mah. Lamun awewe hungkul 5 anana disebutna Pandawi. Pandawi. Saudateuna tuh. Ari lamun eta kalimana teh bencong disebut naon? Naon teh bencong? Eta mah panakol. Panrujit gitu. Panrujit kaituna teh. Ya. Oh, sumuhun ari Pandawa teh. Pandawa teh anak Pandu eta teh Pandu Dewanata.
eta teh ti Dewi Madrim jeung hiji deui Dewi Kunti Nalibrata. Jadi Dewi Kunti. Pandua jikana teh. Hai, jika nanti Oh, nah si Akang apalan baca dewek makana sajarah. sok maca aja nama. Resep masapan eta membaca itu adalah jendela dunia. Betul. Itu apa Ya, nanya? pangkalnya ilmu. Saha wae panawa teh. Cing sawah cok. Cik. Tadi nu kahiji teh nu budak panggedena Yudhistira ngaranna teh. Yudhistira. Ari nu kadua awakna gede ngaranna Bima eta teh. Bima atau mah? Ari anu katilu mah Kasep jiga uing. Wah. 11 12 gitu. Jauh. Ngaranna saha? Ngaranna teh Adipati Arjuna. Bener. Ari nu kaopat, anu kaopat jeung kalima mah eta teh Kemar. Saha? Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. Upin Ipin atang-ating gitu. Ya, Poho deui. bisa jadi. Lain eta atuh naon? Nakula Sadewa. Dah eta Nakula Sadewa nu kaopat jeung Ya, kalima anak kula sadewa itu. Nakula Sadewa mah mun teu salah indungna teh Madrim. Di Madrim sama. Beda. Gitu. Akang apa sajarah gitu mah cocok jadi kuli bangunan dirasa. Jadi Nari maneh. jadi tukang tiket kira pantas. Tah kitu musi. Cara Ieu teh di Amarta. Rajana Yudhistira. nya kasohor. Kinten-kinten ubarna teh naon? Ngaranna hiji pusaka da eta layang jamus kalimusana. Layang jamus kali busana. Bener. Layang jamu setan. Tapi saat maneh ngagubung eta layang jamus kalimusana. Deh, Ieu teh layang jamus kali busana teh emang disewakeun atawa kumaha? Lain. itu sanes. Lain direntalkeun mun kitu wayang gamelan atuh. Ya PS. PS direntalkeun. Ya. Jigana ari mustika mah meureunna kudu dibeli. Ya dibeli. Lamun bisa dibeli nya dibeli. Dihilian ku sajumlah harta bana pe. Ya. Atawa anu katiluna lamun teu mikeun wae paehan rajana. Wah, Paling layang jamus kalimusana. iwat we. Waduh. Lamun teu masihan kaulah kudu nina. Bere tindakan anu kasina beungis. Dawuh ti malah naon ieu dateng sandika Gusti. Sa we. Tapi saacan maneh neangan anu ngaranna Yudhistira Ya. Dawuh. dengan heula hiji kolot anu kasipu ku pangawuruh ceuk paribasana. Eta kita nu ngokolotan Ke. Kolot kolot teh aki-aki. aki-aki. Sahanya? Aki-aki. Aki-aki sih. Abah Toto gitu. Wah, bisa jadi teh. Boba toto. Sahanya? Ngaranna teh Semar Kuda Pawana. Walah. Eta teh di Amarta. Waduh. Eta teh begawan rasi atawa kumaha? Pangkatna teu RT asasan. Pangkat nama. Mau ningali pangkat nama. Rahayat biasa. Wah, atuh ari kitu mah didondet oge. Wah, Keok nu kitu mah. keok disikut we. Cara jeung katantuan kumaha sia tiluan. Ya, bebas. Tapi sing inget eta Semar bawa ka dieu. Ya, sabab lamun aya Kaulah bantun ka dieu. Bawa ka dieu. sapanya mah. Syaratna ulah hirup tapi kudu modal si Semar. Sepanjang hidup kena moal tenang moal. Waduh. Lamun Semar hirup keneh kaulah hirup moal tenang. Wah. Eta mah
rahayak moal cager. Waduh. Wow. Eta nu gaduna teh. Mangga di estop ku kaula. Cigra edit bragara luapa. Lawan ingin datang Sanika Hamid paduka katikas kantun pinara. Nada widiwe pada ngabantu sejumlah tang terakot buta hangkot buta. Bral pangkatan.